Pira kulurah nanggeus wakil nanggeus budewan moal ka hareup aya budewan Ibu Hajar Rosmila anu bager anu gerak ka harapan biasa Bu Hajar Rosmila Bapak Ustad adet punten pangkerokeun Ibu Hajar Rosmila aya hantu anu bager anu gelis teh anu mana budewan ieu aya moal teu ieu masak karung puntennya banyak keur bisnis heula bah ya kumaha we anu penting mah cair mah lurah alhamdulillah lurah hatur nuhun katampi milik rezekina sing maksad hasil tujuanana atuh lurah oh bidadari saurang we saurang RT aya RT ada RT lamun ripuh RT na baru dake ulah cenah RT mah ripuh palingan RT ngaranna ge kepanjangan tina ripuh terus lamun RW repot wae teh datana naon atuh teh geuning lamun aya sok hiburan teh lamun aya jaipongan sok RT anu mana sok wer nyawer giliran kuing mah manggil RT anu mana wer kiih RT mah aduh sama ketua DKI mulanya ketua DKI mah nya hah siapkeun wae gas kayaknya lah aing macang lain anu mana ieu nya ketua DKM na Pak Ujang lain Pak Ujang aya Ujang saja ketua DKM anu mana hai DKM di mana atuh ayana Bapak Ujang kapayuna aswenda hayang empok Pak DKM anu mana harapan Bapak Ujang iya bisnis cepat share harap menang saeutik Bapak Ujang acuengan kaharapan enggal Pak Ujang raka bayunan angga diantos enggal kapayunan aya Bapak Ujang bulan aya on ayeuna mah ieu desa Pajaten kumaha jang kasep kurang panggil Palura Jaya Mulia Bapak Lurah Carohadi aya Bapak Lurah aya aduh Bapak Lurah Carohadi anu mana ayang pendak netos Lami Suhendra Karang Amprok deui Palurah tunggal kapayunan Palurah anu mana Bapak Lurah aya Palurah Carohadi
atuh enggak gerakap ayunan Bapak Lurah Lurah sing babari milik rezeki sing jadi pamimpin anu amanah Pak Lurah atur nuhun atampi Bapak Lurah atur nuhun aduh nuhunnya masalah sing babari milik rezeki alhamdulillah. Pak Aib ayah Pak Aib Pak Aib ayah kelajang kenapa lajang Ari Pak Aib ayah kadah kapayun Pak Aib nu mana si Pak Aib teh jalmina da can apa labi mah ka Pak Aib nya sugane Pak Aib atuh hayang wah cenah aing hayang ka hareup ieu Pak Aib Bapak teh idaman kula Pak Aib Pak Aib atuh enggal kapayunan si Bapak Aib gerak ka hareupan enggal Bapak kuring hayang teman Bapak Aib Saepudin atur nuhun Bapak Aib saweranana atur nuhun kata sepuh Aib saweranana geus tapi sebut deui geus ari ke kamar mah disebutan wae pula batur geus mere disebutan wae geus gampang kedeung deui ya ke makaning dikamerakeun ke viral dia tahu ustad cenah saweran wae cenah jadi ustad sawer gitu kamari keur ceramah keur tahun kamari mah keur usum hujan waduh manis loba saweran wah anjir we di panggung teh sawer ku cai opat tadi anu dijelaskeun mudah-mudahan sing aya manfaatna oh encan can dijelaskeun can kiwamud dunya bi arbaati asya'a dunia akan tegak kata Nabi dengan 4 pilar berapa? 4 naon cek? Pilar naon jang? Pilar 4 teu kudu mikir ece makeun bae da kedeung ge dijelaskeun mantak lamun alusna mah tah diserat mun alusna mah direkam keur ceramah teh ngan kade lamun ngarekam video ceramah teh ulah sok dipegat-pegat imah ceramah sok dipegat-pegat saeutik saeutik jelema ayeuna mah paneangan salahna dibanding benerna nu teresep mah nu kadua-dua lamun keur ngarekam ulah bari seseurian pas kamari ceramah di Cibarusah Jaya di Bekasi ku ibu ngupload video ceramah asupkeun kana TikTok bari seserian ngarekamna atuh beungeut uingna eueuh oyang-oyangan begitu disetel teh keur kikiran bener cenah diliruing lalajana bener aslina mah dipuyang tah make tihang ngarekam mah kieu make seten cenah teu kabali seten lanjut make awi ge naon cakelan nu kahiji heueuh abdi mah atuh abah lamun ceramah tah pamate salah leungeun teh ieu aya nu ngingetan eta mah 3A tilepon we kieu berarti jamaah nu hadir teh hadirup keneh nu kahiji ieu cimerta nu kahiji ieu bangsa ieu negara bisa makmur bisa barokah nu kahiji dawuh Rasul bil ilmil ulama kalayan ilmuna para alim ulama jadi lamun ilmuna alim ulama geus diamalkeun masalah tadi sepuh abdi Bapak Ustad Ade teh nyarios doakeun saurna teh Bapak cenah sing janten ilmuna ilmu anu manfaat bujang-bujang sepuh nu kedah nyuhunkeun pidoana mah Pak Ustad Ade semangatna luar biasa masyaallah Ibu Lurah nepikeun ka tadi nyarios cenah abah mah gaduh majelis ge sakieu ayana jang aluh sakit tuh nu penting mah semangatna bari jeung ieu barudak orana masyaallah dengan barudak santrina geus bararadag ge masih keneh daek ka pangajian masih keneh daek ka masjid masyaallah ngalalabring
di mana geus paling ti pengajian teh pan alhamdulillah remaja remta sobi al hidayah weh ti pengawasan parantos weh ngawas ti Pak Ustad Ade ngeunah tengah peuting asa bagja ieu lembur kadenge eta budak wujud kidam baqo lil hawadisi ya muhu ilmu hayat sama qadiran aliman hayan sami'an basiran remaja, Masya Allah para remaja remta sobi al hidayah ketika pulang dari majelis talim sifat 20 yang dilantunkan, solawat yang dilantunkan, Allahumma salli ala wa askilil zalimin Allahumma salli ala wa askilil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala barang-barang sadayana jamaah Allahumma wa askilil zalimin Allahumma salli ala sing tarik keluarkan suantana sadayana wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu Sayyidil Mursalin wa ala alihi sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. kabehna ya sabaraha tadi dunia bakal tegak cimerta bakal berkah ku opat pilar aya sabaraha karak sabarahan dijelaskeun naon nu kahiji tadi tak sing nyaraah ka ulama sing nyaraah ka guru ngaji setempat sing nyaraah ka para habaib ibu punten banyak sekarang konflik di media sosial urang mah ulah pipiluun nu penting tugas urang mah lisan urang basehan ku urang seueur ngaos sholawatan ka kanjengna harapan urang dina poe kiamat sadaya jamaah sing kenging syafaatul uzma amin ya Allah ya Rabbal kabena aya opat kakarak hiji berarti tilu deui ta anu dua tilu jeung opat kedeung kasep ya urang salawatan heula bias ieu urang kalikan ya hayang salawatan ieu tah barawa Bang Dera masyaallah Bang Dera teh mah dikuat aduh dengan jajar di jalan hebat
Oh umbul-umbul. Awas. Urang sholawatan heula. Lamun keur ngarekam kade mun aya video ieu nya urang sholawatan heula urang coba sholawat nu kahiji lah. Nu kahiji mah nu ieu we lik ieu nu Nisa Sabian Gambus. Jalla man qad arsala rahmatan lil alamin fasarajin amala ya imam al mursalin. Yuk bareng-bareng ji 2 3 Jalaman tekrukuk kukruk itu bisa ada nggak itu bisa mah nu kadua ya nu kadua coba nu persina Kiai Haji Salimul Mu'afif da'uni 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 ولا تظنوني دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تظنوني فعلي حرام فعلي حرام فعلي حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تظنوني فعلي حرام ولا تظنوني فعلي حرام دعوني bisa nu eta ge. Heuh diapakeun teh sholawatan tong domba kuring wae. Ieu mah aduh budak ayeuna balik ngajet ajoding ala ala ajoding. 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 Apa kabre? Pak Ustad adek luar biasanya palebah ajojing komo lamun palebah nu ieu teh ya miara domba bikang duanan nah gelah matak lamun batur miara domba ya nuker miara domba teh awewena kabeh terus si anakan ulah sok curiga ka batur teh aing teu ngarti ujug-ujug anakan eta saha lalakina ulah sok boga pikiran goreng ka batur teh atuh dijawab ku manehna
domba-domba kuring kuring diparakan kuring anak lagi anu ya bisa jadi ngambek ke nyaho cek mana bener domba-domba kuring diangan-angan kuring sadayana kuring anak lagi anu kuring hebat apa kabe ternyata penggemar ada salah diganti lirik nama miara randa teh dua boga anak dua nana ngan hiji taraka sampur atuh hiji deui hayang pisan ayo nama mararangka teh kadi itu ka luar negeri nu kadua kedeung shalawatan lah anu kadua weh shalawatanana nu pararisa we lah ieu tah nu mana lik talik we sakaeun ka dia tuh kaharep dia Ibu alamatnya apa Pak Hirul? Alamatnya alamat siap bareng-bareng siap. siap Sallu ala Nabi Muhammad. kamera action 1 2 3 4 Alamatnya soleh iku papa badane mukmin anut ing syariat kangge alus ngandikane kepindo mulya ing wong tuane sallu ala nabi Muhammad alamate ana saleh iku babat badane mu'min anut ing syariat hadirin lisane halus nandikane tapi mulya ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sa'di wa daraji afat yazid rasul alamin ya wailal judi wal karami apik kulo asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik apik kulo asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik apik papat amal anut ilmune
kita iso melampaui dunia akhirat ketemu bilahi ya Rasulullah ya Rabbi Asya ya Rasulullah salamun ya Rasulullah salamun alayhi ya Rafi Ashani wa Taji al-Fatih ya Rasulullah salamun alayhi ya Rafi Ashani wa Taji salli wa sallim daiman salli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa sallim sadaya jamaah salawat iman ala sahil lisan kita bersolawat wa sallim iman alam nada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada wahai jomblo yang hebat rajin-rajin baca sholawat karena berkah sholawat jodohmu bisa mendekat cintamu harus tepat jangan salah alamat galau gak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad salli wa sallim iman alam nada salli wa sallim iman alam nada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wada cinta zaman sekarang diawali dari chattingan saling lempar gombalan belum kenal udah sayang-sayangan foto bisa menipu selfie-nya difilter dulu foto bisa menipu selfie-nya difilter dulu salli sallim iman alam nada salli wa sallim iman alam nada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada masih mau bersolawat masih semangat bersolawat mana coba suaranya anak-anak majelis yuk
pasukan bendera, keluarkan suaranya. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Kaum wanita, sholli kurang kencang, sholli iman wal ali wal biman wal ali wal ashabi man. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Panitia tadi membisikkan di telinga sebelah kanan, A. Suhendra, jangan lupa gelar samak sorban. Silakan untuk para panitia untuk gelar sorban, insya Allah untuk pembangunan pondok pesantren Kobong, pesantren Kobong. Oh, untuk pembangunan Kobong santri nyalain Kobong supanya. Sok mangga, barangkali baru dakara, ayo. Sok. Siapa panitianya ada yang berkeliling kampung? Ah? Oh jauh teuing ya. Lila nya nungguan mah salembur meureun berilingan. Geus nu aya di dieu weh, nu aya di dieu. Sok. Saurangna 10.000 ge ieu insyaallah tibang 5 juta mah moal kurang ya. Sok ya. Sok. Heuh bari salawatan. Allahumma Sayyidina bareng-bareng jamaah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adad tamam ilmina min salatan daimatan binawabi mulkillahi salatan daimatan binawabi mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin Azazama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ayo ngaji untuk mengharap berkah di majlis tadi. Salawatan, beri salawatan. Tengah malam bersalawat. Enta sobi al hidayah bersalawat. Ayo Di majlis salim Enta sobi al hidayah dengan salawat hidup damai dan indah. Bersihkan hati ikhlaslah beribadah, bersihkan hati ikhlaslah beribadah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
على محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم Sayyidina. Kurang kompak suaranya. Allahumma Sayyidina Adada ma Daimatan bidawami mulkilahi Salatan Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi ya ulal qaribi salam alaika Amnu wa salamun ya ulal qaribi salam alaika وسلام dinukal islamu salam alaika Ahmad ya Habibi Habibi salam alaika ya Rasulullah si merta bersolawat fajaten bersolawat ini membuktikan malam hari ini kecintaanmu kepada ya Rasulullah ya Habiballah isfalana ya Rasulullah Habibi salam alaika Habibi jita bil Qur'ani salam alaika min inti Rabbani salam kitabi tauhidi salam alaika Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sambil kita mengenang jasa guru kita almarhum al-maghfurah al-habib Mustafa bin Habib al-Jabri salam ala Nabi Muhammad أبداني ونور الأبصار ودياني وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا نبي سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا عروس خفق عيني يا مؤيد يا ممجد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم wasallim wa barik. Kami segenap para panitia mengucapkan terima kasih hatur nuhun. Semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan berupa tadi sebagian harta kita dibelanjakan di jalan Allah. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya harta silakan kau sedekahkan hartamu. Wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Barang siapa yang punya ilmu silakan kau sedekahkan ilmumu. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang punya tenaga silakan kau sedekahkan tenagamu. Semoga tadi 1000 2000 yang kita berikan semoga Allah balaskan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ibu senantiasa mudah-mudahan rezeki kita semakin bertambah dan tentunya mendapatkan barokah. Hiji tadi ilmuna alim ulama, nu kadua wa adlil umara jeung nu kadua nyaeta adilna para pamimpin. Kade ibu ke 2024 sakedeung deui urang arek ngayakeun pesta demokrasi nyaeta di mana urang milih calon-calon wakil rakyat jeung calon-calon pamimpin urang sadayana ngan ceuk Aa Suhendra mah punten ngaran-ngaran politik teh kudu loba nempo kanu leutik ulah jadi politik malah loba nipu kanu leutik. Bu, ibu, tadi ayeuna ibu dewan sabutan ka urang sadayana kacida luar biasana. Kade punten Bu Dewan, di mana parantos kapilih di janten wakil rakyat sok sing seueur murlingan di mana-mana dapil urang besing aya dulur urang, besing aya masyarakat urang, besing aya dapil urang, aya hiji nini anu geus sepuh anu geus kolot teu acan kapeser beas tah eta nu kedah ku urang diperhatos. Nu mantak ibu bapak jamaah Aa Suhendra mati bangsa ukur berpesan komo aina aya pun raka ieu ibu dewan kade oman insyaallah ieu warga Cimerta nu sakieu balalageurna alim ti bangsa ukur gaduh aina calon wakil rakyat ti mana keur boga kahayang wukul kadang-kadang pun geus jadi masuk pohon deui ka urang jamaah lain saukur ngomong betul ece malalikir. Nu penting kade ulah nepikeun ka rungkad duduluran, ulah nepikeun ka pegat tali silaturahim gara-gara beda pilih. Awas ibu bapak jamaah. Nu kadua cara tadi bakal nanjer ieu lembur Cimerta, bakal nanjer bulurah ieu Pajaten. Nu kadua nyaeta adilna para pamimpin. Bulurah mudah-mudahan sing janten pamimpin anu amanah. Nukatilu ibu wasakhawatil agnia, nukatilu nyaeta jelema beungharna geus balala. Lamun ayeuna ulama ilmuna tos diamalkeun, pamimpina menang pamimpin anu adil,
nu katilu nyaeta jelema beungharna geus balalager alias berehan tah insyaallah ieu lembur bakal maju, ieu lembur bakal makmur, ieu lembur insyaallah bakal barokah. Ulah nepikeun kasebut jelema beunghar teh bangsa ukur beunghar ku harta. Kadang-kadang jadi jelema beunghar mah ujianna teh nyaeta bakhil alias koret alias melit alias medit alias buntut kathiran alias merege hese. Mun geus merege hese beleke, mun aya jama koret yang bagus teke we ku Pak RT. Tapi insyaallah jelema beunghar nu aya di Cimerta mah balalagur. Nu bager mah nu pelita paling ge 1 2 3 4 5 genep 7 8 loba atuh aya kitu mah. Kade ibu ieu ngaran umur ayeuna urang nambahan apa ngurangan? Umur nambahan secara angka syariatna, nambahan hakikatna ngurangan. Nu nambahan naonna? Dosa. Anu nambahan mah dosana. Umur mah nambahan, asa teh dosa anu nambahan. Umur ngurangan, asa geus biki kolot ayeuna kakurangan teh fisik geus karasa 40 ka luhur mah. Panyakit teh geus aya asam-asem, asam urat. Geus kadang-kadang lamun dipadi sagetige laluhur. Darah tinggi. Kadang-kadang sok kena penyakit ieu teh naon TB. TBC. Geus loba nu dirasa, kadang-kadang salat ge lamun eukeur duduk di antara 2 sujud ge geus hese ditilepkeun ieu tuur teh. Ngadak-kadak hareuras begitu hudang ge masalah aduh jadi lain Allah teman-teman aduh. Lumpat karena cangkeng salat ge ya Allah geus loba nu dira tak berarti urang teh geus ko tereh koid aja. Urang teh tereh maot. Urang teh geus ayeuna mah kade umur teh ulah ngarasa jag-jag wae. Ayeuna mah kudu geus buru-buru daek ibadah ieu alam dunia teh geus kolot. Geus parerang wae Rusia jeung Ukraina teh anggeus perang. Israel jeung Palestina nya kitu keneh ibu. Duh masyaallah teh ngan ieu alam dunia teh geus parerang wae. Geus dareukeut kana kiamat. Mantak lamun geus deukeut kana kiamat. Berarti alam dunia teh geus deukeut kana kaancu. Gunung bakal meletus, laut caina bakal bararahe, ieu bumi bakal goyang sakabehna hancur luluh lantah berantakan. Nepikeun ka aya budak sakola nanya keur sakola eta guru teh ngajelaskeun kiamat. Ceuk guruna teh kieu kejang lamun datang poe kiamat teh gunung-gunung meletus. Laut-laut bakal bararahe, alam dunia kabeh bakal hancur, binasa kabeh jelema mararawa. Kabeh binasa. Anakna muridna nanya, "Bapak, kunaon jeung?" Eta ke lamun keur kiamat urang sakola pre teh. Nya pre da aingna ge paes ya teh. Jadi kiamat teh geus deukeut tanda-tanda tos seueur sok urang Bapak seueurkeun ibadah masjid ayeuna. Aduh masalah itu geus sae. Keur kapungkur ka dieu mah masjidna teu acan kitu. Ayeuna mah ku budak ngora, nu shalawatan budak ngora, nu tadarus Al-Qur'an budak ngora, nu jadi imam budak ngora, masyaallah indah. Salat subuh imamna budak ngora. Subuh contohnya. Kamari kanaan nembe euy ti Mekah, ibu kamari teh di Mekah teh seseueurna jamaah teh kamari duh nini-nini malulu jeung aki-aki karolot. Kolot nini-nini mah nu ngaran. Kamari aya nu ti pesawat hayang turun inget ka hayamna Candi Paraban. Aya nu marake kursi roda seueur ibu masyaallah geus karolot uyuhan marake kursi roda wing mani puyeng teh ngadodorong kursi roda eta masalah geus karolot. Aya nu teu kuat ka masjid ge ibu, aya nu hudang ti pesawat leuleus awakna. Begitu keur mangkat mah ti Bekasi jag-jag abah eta kunaon pas turun ti kapal teu bisa turun leuleus awakna. Curi ke manehna ngadingdiut.
di jero kapal teh masalah batur geus tarurun manehna mancan keneh we. Ya Allah. Ya dosa naon abdi ya Allah geuningan awak leuleus kieu tadi mah di Bekasi jagjag ya Allah leuleus ya Allah teu bisa hudang ya Allah. Dosa naon abdi ya Allah. Teu kuat hudang ya Allah. Hampura bile abdi seueur kalepatan ya Allah beusi aya rezeki abdi nu kurang halal ya Allah hampura. Begitu hudang teh masyaallah hudang teu kuateun leuleus deui ngandeprak deui ibu dina kursi. Katilu kalina begitu arek hudang ya Allah ieu pun teu bisa hudang keneh wae leuleus ya Allah. Ku pramugari diomongan bapak mah lain loba dosa pugu sabuk pengaman bapak can dibuka paingan teu bisa hudang atuh ai sugan teh loba dosa na lain bau sadade kadenge kamari berjamaah di Masjid Nabawi adan mun ajan kieu ya mun ajan tah mun ajan kieu ya supaya kenceng sorana salon ajan nutupan ieu moal kasadak. Adan mah kieu we tah kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Dosa kitu we. Tah ibu lamun ngadangu adan kitu nu pernah umroh mah pasti ingat maneh jiga di Madinah cenanya maneh jiga di Mekah cenah balik deui ka Cimerta balik deui ka lembur nu adan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Capek tos adan tiuk dihandapkeun kipas angin mari nyarande di tihang masjid. Allahumma rabba haji da'wati da'amah wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jam 7 isuk eueun nu ngahudangkeun
Jatos buludan tara ruluheun marantong ka masjidna teh aki-aki begitu hudang teh ambak-ambakan dina sapeker kana toa aing meuni eueuh nu ngahudangkeun teh. Aduh masalah emang salat subuh mah hoream. Tah mantak ibu lamun boga salaki rada hese dihudangkeun salat subuhna dangdan model kieu sing gareulis sing sareungit awak hudangkeun salaki teh make akhlak. Mengudangkeun salaki make cokor. Subuh hudang subuh hese sia nya hudang masalah kina begitu hudang teh Aisyah tonjok banget lalaunan ngahudangkeun salaki mah mimiti ibu geus ibak sing bersih awak seungit Masya Allah make Rexona biar ketiaknya enggak bau enggak burket make minyak seungit disemprotkeun tilhur sajung rambut jeung totombe awak ge seungit ibu Masya Allah pas begitu seungit teh ngangge anduk ibu ngahudangkeun caroge ge lalaunan mimiti ustapan mastakana teu ngarti mastaka teh hulu ece huluna tong ditejeh usapan lalaki teh usaha capek cingali aya nu make motor aya nu mawa gorobag ibu ceuk hayang ngabagjakeun anak pamajikanna sing nyaah ka salakinya mun aya nu neukeran duit 1 miliar jeung salaki milih mana? Astagfirullahaladzim Kang milih duit cenah Kang astagfirullahaladzim eta si ece mentalna dasar karunya ece salaki urang mimiti usapan mastakana papa subuh papa kunaon je teu hudang di usapan hulu nama dadana itu dadana oh dadana menang dada salaki ece ieu kecuali ece ngahudangkeun dada salaki batur teu meunang ai salaki sorangan batur naon di usapan dadana papa subuh bapak kan hese-hese teuing hudang subuh teh bapak tuh salat berjamaah lamun lain inget ka ustad hena mah dipodaran ku aing ye sabar heul teu hudang ustad di usapan dadana mah beuteung bunga beuteung salaki ece mah gendut teu nanaon gendut ge salaki urang ece usapan pak palebah pujar subuh bapak mbung ustad teu hudang keneh we di usapan beuteungna ge pindah nu kira-kira salaki bisa hudang hari tahene udang duana begitu hudang teh salaki na mamahku gelis-gelis teuing awak mani seungit mamahku malamun urang teruskeun nu tadi ya atuh teh salat di wae eca hese salat subuh hese tunduh warga emang gitu dia nana tenang kak calik dia tenang kak awas taruh katilu jelema beungharna sing balalager bantu yeuh ibu moal aya jelema beunghar lamun teu aya jelema balang aya disebut jelema beunghar teh aya jelema balang sakolek sebab ieu harta teh di bangsa ukur titipan ecek nisa sabian gambus mah kieu coba saeutik agilang lamun Persina Persipop aya teu Persipop coba eta tatean nisa sabian surga neraka teh oh iya anu usia makin berkurang coba Persina Persi Nisa Sabian Gambus karena memang tadi Nisa tuh ada WA coba tolong disiarkan lagu surga dan neraka ngan lain Nisa Sabian tadi teh Nisa Mangkarman anak nanti saya suka teh Nisa Sabian dibaca teh lain usia makin berkurang usia makin berkurang gas
Gas dasut gas. Lambat hese pakai lagu itu. Hese. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh oh manusia yang rugi teh bungkit. Lamun urang terlalu sibuk nguruskeun dunia rugi teh. Sebab ibu kajenteng boga sawah ratusan hektar, di mana urang paeh tah sawah nuturkeun moal ka liang kubur. Urang boga mobil Pajero Sport, di mana urang paeh mobil nuturkeun moal ka liang kubur. Naon nu bakal dibawa? Amal. Mudah-mudahan ibu termasuk orang yang ketika meninggalkan alam dunia yang singkat ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang keempat, yang terakhir jam 12 liwat, anu kaopatnya eta wa du'ail fuqara, jeung nu kaopat nyaeta doana jelema-jelema fakir. Ternyata memang betul hadis Nabi ini luar biasa terjadi di zaman sekarang. Ibu bapak jamaah tanu mantak sok ieu 4 poin teh bakal saling beruntutan, bakal saling ngabutuhkeun antara ieu ilmuna para alim ulama, adilna para pemimpin, bageurna jelema beunghar anu dermawan, jeung nu kaopatnya eta doana jelema-jelema fakir. Mudah-mudahan 4 poin yang disampaikan semoga bisa menjadi hikmah, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kedepannya kita mudah-mudahan bisa berakhlakul karimah sesuai dengan tema malam hari ini, dan kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, insyaallah mudah-mudahan jamaah kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah Muhammad. Tong bosen urang maca sholawat, mudah-mudahan ku urang maca sholawat kehidupan tambih-tambih barokah. Doakeun mudah-mudahan Pak Ustad Ade sareng keluargina, sareng guru-guru anu sanesna sing dipasihan kasobaran dina ngamanfaatkeun ilmu agamana, sehingga ieu murang kali sadayana sing dipasihan ilmu anu manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten bilih aya cariosan nu kirang merenah kana manah, bilih aya tutur saur anu teu kaukur, bilih aya kata-kata anu kirang katata, bilih aya ieu cariosan nu ngablentrang kana tarang, anu kurang ngerojok kana liang ngorok hampura, bilih seueur kalepatan margi abdi teh nya namina ge makhluk kasar, jalmi biasa anu seueur ku kalepatan, anu seueur ku kakirangan, anu seueur ku kasalahan. Hapunten ka para jamaah sadayana, ugi urang uih ti dieu sing nyaranak ilmu anu manfaat, tur urang nambi-nambi keberkahan dunia sareng akhirat. Hapunten mungi ayeuna ki ditutup doa, mangga dilajeng ku sepuh bae Aas Wendra moal neraskeun kana doa. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan tentu di acara dan gelombang yang sama. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.